Cik. Kumaha caritakeun ka euy heula Nyai Ratu. Kumaha mimitina sampai anjeun dihukum di tempat teh ku Prabu Durakumala. Kieu cariosna mah juragan, tembal Ratu Candrawati bae terus ngadongeng nyaritakeun kajadian anu dialaman ku manehna kumaha sampai manehna aya di eta tempat dihukum ku Prabu Durakumala. Jadi dina jejer lalakon anu dicaritakeun ku Ratu Candrawati teh kieu. Harita di alam siluman Karajaan Siluman Badak keur ngayakeun sayembara ngadu jago. Saha anu bisa ngelehkeun Prabu Durakumala bakal dibere sebagian wilayah karajaan cenah. Loba para siluman anu sakti anu iru sayembara. Di antarana aya siluman buta, aya siluman maung, aya siluman bagong, siluman orai jeung siluman-siluman anu sejenna. Hiji-hiji siluman teh maraju tararung ngalawan Prabu Durakumala. Tapi kulantaran Prabu Durakumala nyangking hiji pusaka sakti nyaeta tumbak bayu geni, anu seunah eta tumbak teh bisa ngaluarkeun api jeung angin. Nya atuh teu aya saurang oge anu bisa ngelehkeun eta Raja Siluman Badak. Malah Raja Siluman Buta Hejo anu katelah Prabu anu Mlokawisasa oge jeung Raja Siluman Maung teu sanggup ngelehkeun Prabu Durakumala. Kitu deui Ratu Pancawati, Ratu Siluman Orai. An sababaraha kaperakan oge geus langsung taluk ka eta Raja Siluman Badak. Sampai akhirna Ratu Candrawati, Ratu Siluman Pusing teh maju ka hareup ngalayanan Prabu Durakumala anu kacida sombongna. Barang nampo Ratu Candrawati maju ka pakalangan, Prabu Durakumala teh kalah nyungsirikeun, ngece lantaran nampo pangawakan Ratu Candrawati anu siga lulus keuyeub teh cek tetempuan manehna. "Wek naon andika make hayang tarung jeung kaula sagala sia?" Candrawati, andika ngan saukur pangawak pusing, ditiwak oge ngan saukur sakebeul sia. Geus balik ka ditu sia, ulah neangan bicarakeun sia. Cek Prabu Durakumala ngece ka Ratu Candrawati. Dina jejer lalakon anu dicaritakeun ku Ratu Candrawati kasih ekek. Padahal kitu Ratu Candrawati tetep bae kalem, pok bae nembalan. Teu kudu jumagok kitu sia Prabu Durakumala. Cantang tuh masih awak anjeun nyangkung badak ngajagir sajangkung gunung oge bisa ngalehkeun kaula. Ya, di dunia mah makhluk anu pangsaktina. Di luhur langit aya langit, di hadapan bumi oge aya bumi. Kula datang boga maksud dek nyangharepan Andika, kusabab kula ngarasa sanggup pikeun ngalehkeun Andika. Urang ajar sia, makhluk sagede cenghil wani nangtang ka kaula. Tapi alus, ari kitu nama berarti Andika geus siap modar sia. Montong loba bacot gitu Prabu Durakumala. Heuh, maksudnya Raja Siluman Badak. Cek kula oge. Tadi kurang mah teh sieun ku Andika saeutik ketika can. Malah sateuy kuku oge, kurang mah teh gimir. Haru eta hari nyarita sia. Ya atuh ari kahayang Andika kitu mah. Ulah hanjakal sia lamun sia kojor dina nangan kaula. Cek Prabu Durakumala bersebrut bae langsung nyerang ka Ratu Candrawati. Peurup anu sagede orok munding teh meniti lempeng-lempeng bae nyewuk ngarah kana cukang irung Ratu Candrawati. Tapi di luar panyangkana Ratu Candrawati teu ngarobah kuda-kudana saeutik ketik acan. Peurup Prabu Durakumala teh langsung dirawel sakaligus, tuluy ditarik ka tukang dibantingkeun gedebut. Kadenge sora meningan gedebut tarik pisan, malah saking tarikna tandeh oge meuni karasa inggeung. Prabu Durakumala meuni ngacoprak nangkuban bari humarurung. Waduh, harem sia dol sia. Teu sangka geuning sia teh aya sihan oge. Cek Prabu Durakumala bari tuluy ngajurung gunung hudang. Cek ulah oge ulah ngarasa sombong Raja Badak. Ulah mentang-mentang boga awak badak, ngarasa boga pakarang anu sakti. Cantang tuh bisa ngalehkeun kaula teh. Cek Ratu Candrawati bari tetep katempo kalem. Prabu Durakumala geus bener-bener ambek, geus teu loba omong deui, terus sabrut deui nyerang. Tapi Ratu Candrawati oge teu cicingeun. Manehna oge terus pakupis ngalayanan serangan-serangan Prabu Durakumala. Bari sakali-kali manehna oge malik ngirimkeun serangan. Tungtung mah ger bae eta Raja Siluman Badak jeung Ratu Siluman Pusing teh tararung ragot, silih tonjok, silih tendang, silih bintih. Kadenge pating kedeblug silih bebeutkeun. Para siluman anu narongton kadenge meuni seah eak-eakan. Nepi pakalangan tarung oge katempo meuni ledug. Hidup Kanjeng Prabu Durakumala, hidup. Terus hajar Kanjeng Prabu sampai ka kojor, ka kapejet. Pakadar oge siluman pentil. Cek anu narongton ti kalangan siluman badak. Ngadeng kitu para siluman pusing anak buah Ratu Candrawati oge teu cicingeun. Maranehna langsung kapanasan. Terus pating corowok bari surak eak-eakan mere sumanget ka Ratu Candrawati. Ulah bener Kanjeng Prabu, teras lawan. Elehkeun tah Raja Siluman sombong teh Kanjeng Ratu. Teras hajar Kanjeng Ratu. Cek siluman pusing anak buah Ratu Candrawati.
Ari Prabu Durakumala jeung Ratu Candrawatina masih keneh katempo tarung beki ragot. Dua nana ngetrukeun sakabeh wewesena masing-masing. Sora anu pating gedeblug kadenge beki tarik. Sakali-kali diseling ku sora anu pating geleger beki lila katempo beki rongkah. Sampai ka hiji waktu Ratu Candrawati katempo ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup. Kurinya keluar cahaya biru neumbrag kana awak Prabu Durakumala. Cungkel Prabu Durakumala meni ngecungkel jujurulitan bari kadenge ngagoak tarik pisan. Ampun, tobat, cek Prabu Durakumala. Bledak, awakna nabrak wawangunan, borobot. Wawangunan anu kateumbrag ku Prabu Durakumala teh langsung runtuh. Awak Prabu Durakumala kakubur ku barangkal kurut reruntuhan wawangunan. Ker para siluman pesing anak buah Ratu Candrawati kadenge surak meni eak-eakan meni ku bunga. Hidup Kanjeng Ratu, hidup junjungan orang, hidup. Cek para anak buah Ratu Candrawati meni saur manuk. Sedangkan para siluman badak anak buah Prabu Durakumala mah malah katempo undur-unduran. Gempeur nempo kehebatan Ratu Candrawati masih ngan seukur siluman pesing si horeng sanggup ngarehkeun Prabu Durakumala anu katelah kasaktianana. Ari Ratu Candrawatina katampo ngarengha panjang bari deungeunna kakepruk micen kokotor. Teu sabar oge si horeng kahebatan siluman badak teh. Heueuh ngan katelah nade sombong geurentes Ratu Candrawati. Tapi karek oge cacap Ratu Candrawati yang geurentes kitu katempo tina urut reruntuhan wawangunan teh oyag-oyagan. Terus pucunghul Prabu Durakumala anu tadina awakna kakubur teh mucunghul deui barakatak kadenge seuri meni ngabarakatak. Muhahaha. Montong suka bunga heula sia Ratu Pesing. Ulah can ngarasa eles ya. Cek Prabu Durakumala bari terus blesat bae ngagajleng cek. Ngan sakilat oge katempo geus nangtung deui di hareupeun Ratu Candrawati. Atuh Ratu Candrawati jeung para anak buahna teh mending ngajenghok kaget. Maranehna teu nyangka lamun Prabu Durakumala teh masih keneh bisa udang deui. Tapi Ratu Candrawati buru-buru miceun paromandawasna pok nyarita deui meni kalem. Si horeng hebat oge andika teh Prabu Durakumala sanggupna anu wawasen kaula. Cek Ratu Candrawati. Kabeh oge nyarahun sia, kaula memang hebat. Tapi kukula oge daku sia, si horeng andika oge sarua hebat. Ngan ayeuna umur andika malila deui. Ngan saukur sampai poe ieu sia. Tembal Prabu Durakumala bari angger bae mah nama sombong. Montong saukur loba catur bae cek kaula oge Raja Badak. Sok ayeuna mah buktikeun naon deui kahebatan andika teh. Cek Ratu Candrawati angger katempo kalem. Prabu Durakumala geus bener-bener ambek geus teu ngomong deui. Tuluy mahina teh ngagerakeun leungeunna sakadet netra ujug-ujug aya hiji tumbak dina dampal leungeunna. Eta tumbak teh ngaluarkeun hawa panas anu kacida rongkahna. Tapi Ratu Candrawati tetep bae kalem. Mahina oge tuluy muterkeun leungeun ka tuhuna ka luhur, cilegedeg dina dampal leungeun Ratu Candrawati ujug-ujug muncul hiji kendi leutik. Nempok itu Prabu Durakumala kalah ngabarakatak deui jeung seurikeun. Eta pusaka teh cocokan budak sia. Meni kitu-kitu teh sia pusaka teh. Cek Prabu Durakumala bari nyasirikeun meni ngahina. Ratu Candrawatina tetep kalem. Teu kapangaruh ku omongan Prabu Durakumala anu ngoa ka manehna. Ulah sombong cek kula oge Raja Badak. Masih pusaka kula katempo ku Andika siga cocokan oge. Yah, pasti sanggup ngarehkeun Andika. Wah, sia ulah sombong Ratu Pesing. Sok buktikeun omongan Andika. Nah bener sanggup ngarehkeun kula. Make cocokan kos kitu patut. Cek Prabu Durakumala deui kalah ngajakeun deui nangtang. Ratu Candrawati geus teu rajeun deui loba omong, katempo leungeunna muka tutup kendi. Tuluy pok eta Ratu Pesing teh nyarita deui. Dengekeun ku Andika Raja Badak. Ieu pusaka nu kaula teh ngaranna kendi penyerep raga. Ayeuna ku kula rek dibuktikeun kakuatanna. Cek Ratu Candrawati. Wah, montong loba bacot beus ya. Sok sia geuwat buktikeun. Tembal Prabu Durakumala. Ratu Candrawati tuluy katempo ngarahkeun kendi pusakana anu geus dibuka tutupna ka palebah Prabu Durakumala. Geus kitu Ratu Candrawati teh pok ngageroan eta Raja Badak. Prabu Durakumala, cek Ratu Candrawati. Prabu Durakumala pok nembalan. Wah sia geroan aing. Tembal Prabu Durakumala. Cacap Prabu Durakumala nembalan kitu ujug-ujug hiuk karasa ku Prabu Durakumala teh. Pas aya angin nyedot kana awak manehna. Prabu Durakumala ruas. Tapi kasempetan bikin ngalakukeun naon. Awak Prabu Durakumala terus muih kasedot ku angin. Muter lir panglai. Tuluy plus asup kana jero kendi. Barang jeung awak eta Raja Siluman Badak asup kana jero kendi. Eta kendi ku Ratu Candrawati teh langsung ditutupkeun deui. Kadenge suara Prabu Durakumala ngajerit tina jero kendi. Ampun, tobat, panas. Cek Prabu Durakumala tina jero kendi. Ari Ratu Candrawatina katempo seuri ngarasa meunang. Kitu deui para anak buahna kadenge surak meni eak-eakan.
Hidup Kanjeng Ratu, hidup Kanjeng Ratu, cek anak buah Ratu Candrawati menirame saur manuk. Punten sateutana dongeng dilajengkeun pribadas bade kintun-kintun heula salam kanu tos ngarajong ka channel Budaya Sunda Pandendengan khususna dongeng Sunda gara-gara salah wadal bagian ke-51 kapiatur salaman nu kahiji ka Nyai Kuncen sareng Kakek Kuncena hatur nuhun parantos ngarajong teras channel Budaya Sunda Pandendengan ti kawit awal saterasna Teh Yati Asih hatur nuhun parantos ngarajong channel Budaya Sunda Pandendengan di mana kawit Teh Yati Asih saterasna Ibu Yayah di Ciledug. Hatur nuhun Ibu Yayah oge pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan ya ti kawit awal. Teras oge aya Teh Eti Antapani di Bandung ya. Nembe muncul deui Teh Eti. Hatur nuhun pantos ngarojong channel Budaya Sunda Pandendengan saterasna Taruna Jaya Channel. Hatur nuhun pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan saterasna Kang Asep Nasrullah di Ciamis. Hatur nuhun ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan Sogok-sogok Channel. Hatur nuhun parantos ngarajong channel Budaya Sunda Pandendengan saterasna Adilanisa Ardani. Hatur nuhun ngarajong teras channel Budaya Sunda Pandendengan saterasna Kang Haji Fahru di Serpong oge hatur nuhun. Teh Wiwin di Taiwan hatur nuhun. Neng Heni alias Hensu Mayang Sunda teh di Lembang hatur nuhun pisan parantos ngarajong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Neng Alika kawit Cikijing ayeuna nu linggih di Mekah hatur nuhun. Teh Sari Rosyati di Dago oge hatur nuhun. Si Hartati di Purwakarta hatur nuhun. Ibu Mariati oge teh Hilap hatur nuhun. Teh Eni Suhaini di Batam hatur nuhun. Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya hatur nuhun. Mami Ayu di Kuningan Palihkulon hatur nuhun. Teh Linda Imut Tega Kantun di Bandung hatur nuhun. Tami Malihah di Ciamis oge hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna di Banjar hatur nuhun. Kang Setiabudi di Bandung hatur nuhun. Kang Gugun Gunawan di Soreang Bandung oge teh Hilap hatur nuhun. Kang Eka Bang Kamajaya di Balai Endah Bandung hatur nuhun. Itu deh Kang Ekina di Bandung hatur nuhun. Mamahna Andri Maulana di Dubai kawit Karawang hatur nuhun. Teh Aah Taylor di Cimindi Kuningan hatur nuhun. Kang Angga Akmal oge teh ka Kanton hatur nuhun. Teh Eti Nurhayati di Taiwan hatur nuhun. Rain Hujan Channel ya. Sadayek Sim Kuning di Majalengka hatur nuhun. Kitu di Manggola ya teh ka Kanton ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Gurnita Hadis Bayo oge hatur nuhun Kang. Ruslan Channel oge teh ka Kanton hatur nuhun. Mariana Yana Channel oge teh ka Kanton hatur nuhun. Neng Widaningsih oge hatur nuhun. Ti Andrian Lee di Taiwan oge hatur nuhun. Kang Iwang Maulana hatur nuhun pisan Kang karojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Sareng Kang Parid A di Bandung hatur nuhun pisan Kang Parid. Mudah-mudahan sadayana adina ginanjar kawilujengan di paparinan kesehatan langkung dimudahkeun rezekina ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga dongeng urang teraskeun deui. Ayeuna menik di Ratu Candrawati anu keur cacarita nyaritakeun lalakon anu dialaman ku manehna ka si Ekek. Tah kitu juragan lalakonna mah harita sim abdi teh kungsi ngelehkeun eta Raja Siluman Badak nya Prabu Durakumala teh. Si Ekek katampo unggut-unggutan daria ngadengekeun lalakon anu dicaritakeun ku Ratu Candrawati. Oh kitu caritana. Kari atuh ayeuna mah kuing oge. Ngan uing teh masih keneh penasaran. Nyai Ratu. Nah tina cerita anjeun tadi, anjeun teh bisa ngelehkeun Prabu Durakumala. Tapi geuning anjeun sorangan anu jadina dihukum ku eta Raja Badak. Tanya si Ekek bangun masih keneh penasaran. Ratu Candrawati ngahulang sakedeung tuluy pok nyarita deui. Tah sapantosna sim abdi hasil nyangkalak eta Prabu Durakumala ku cara diasupkeun kana labet kendi. Eta Raja Siluman Badak teh teras-terasan ampun-ampunan. Malah mainan nyarita taluk sagala ka sim abdi sareng masrahkeun sadaya wilayah karajaanna cenah kitu. Terus ku anjeun teh beureun dikaluarkeun deui nya eta Raja Siluman Badak teh di jero kendi. Nya sim abdi teh ngaros lepat harita teh. Langsung bae percaya karena ceritaan Raja Siluman Badak anu saurang teh bener-bener licik. Jadi ngan saukur nipu eta omongan Prabu Durakumala teh anu ngomong rek taluk teh. Nyai Ratu. Sumuhun kitu, sapantosna ku sim abdi kaluarkeun deui tina jero kendi pusaka, Prabu Durakumala teh langsung ngabongohan ka sim abdi. Sim abdi ditewak sedangkeun kendi pusakana direbut ku manehna. Abdi teu walakaya, satuluyna dihukum di penjara dina handapeun tangkal tadi. Lantaran mainna ge teu sanggup pun ari matani abdi mah. Oh kitu, kaharti atuh ari kitu mah. Sumuhun juragan tapi abdi ayeuna teh ngaros syukuran nya sareta mah abdi teh disalamatkeun ku juragan dugi ka ayeuna tiasa kumulendang deui di alam dunya. Si Ekek katempo unggut-unggutan deui. Tuluy ayeuna arek kumaha tuh rencana anjeun teh?
nya sapertos nu pantos dikerarkeun ku sim abdi ayeuna sim abdi teh bari unjuk maulah ka juragan sakantenan abdi teh hoyong malas ka nyeri karya Siluman Badak anu licik sareng telengas teh cek Ratu Candrawati. Nya sok kula tuh ari kitu mah kula oge nganuhunkeun ka Andika samemehna ayeuna kula jeung anjeun boga tujuan sarua hayang malas pati ka Prabu Durakumala. Semun kitu juragan sim abdi mangiringan bae nya abdi saja ngalaksanakeun naon bae anu diparentahkeun ku juragan. Nah ayeuna ke bae heula Nyai Ratu nu penting urang ayeuna bisa keluar heula ti tempat lamun urang geus bebas di tempat engke urang atur siasat teh. Semangga juragan sim abdi mah ngiringan bae tembal Ratu Candrawati. Ya tuh sok ayeuna kumaha supaya urang bisa keluar ti tempat cek si Ekek deui. Ratu Candrawati terus nangtung nyodorkeun deungeunna ka si Ekek. Hapunten juragan ayeuna punten cepengan heula panangan sim abdi urang cuang hibar keluar ti tempat. Si Ekek nurut kep pigeurang leungeun Ratu Candrawati nu katuh teh dicepeng ku manehna barang grep langsung bae ku si Ekek teh awakna karasa melentung ka luhur tuluy hibar ka kalayangan di Jomantara. Si Ekek ngalanya peruas manehna teh sirikna ti paprekat muntang kana leungeun Ratu Candrawati. Ulah ngabeuteung atuh Nyai Ratu dia uingna leuwas. Kalambae juragan sik pecanten ka sim abdi moal naon pasti salamet juragan teh. Tembal Ratu Candrawati bari hiberna beuki tarik cag urang tunda heula. Ayeuna malik deui heula nyaritakeun kaayaan di alam manusia. Harita kaya ni mah Pak RT teh masih keneh karasa geuman. Di jero imah kadenge rame brag-brig-brug. Jalma-jalma katampo pating surungkuy, pating suruduk, paragi hayang nyumput di pojok imah. Lantaran sieun teh aku Sarmada jeung Sarmadi, dua gulang-gulang Siluman Badak anu ngaja daratang kadinya lantaran ngambeus seungit menyantea. Ari Akidus nih anu dipercaya ngusir lembut malah leuwih ngarasa soak tibatan jalma-jalma sejenna. Awakna ngadeg-deg maca jang jawakan kalah ngacamplung teu puguh nu diucapkeunana. Keur kitu kadenge deui suara nu katrak-katrok di luar bari jeung uluk salam si Horeng si Sarmadi teh anu maksa hayang asup ka jero imah. Punten rek dibuka teu panto teh. Awas bae lamun teu dibuka mah uing jeung si Kakak oge bisa maksa asup sia. Cek Sarmadi bari ngetokan panto imah Pak RT. Waktu jalma-jalma anu di jero imah teh beuki soak bae pabetot-betot jeung sidih tubruk. Awas kuring didinya Mang Uman. Katukang bari oge lalaki mah. Cek Citoh bari ngabetot awak Mang Uman anu susurungkuyan hayang nyumput pang pojokna. Atuh durug-durug awak Mang Uman teh kabetot ka tukang. Kubrag labuh nindihan Ceuwiwin. Atuh Ceuwiwin oge ngagoak. Ieu jadi Mang Uman kaeling. Kos budak kulon bae bari nage. Cek Ceuwiwin bari ngajorongkeun awak Mang Uman. Mang Uman ngajurung gunung udang, tapi barang rek leumpang dibetot sukuna ku Pak RT. Halik Mang Uman, minggir. Ieu oge imah kuring, halik ka ditu. Cek Pak RT bari ngabetot bitis Mang Uman. Atuh Mang Uman ngagubrag deui bae. Aduh, ieu nah awak kuing dibetot ka ditu dibetot ka dieu. Muga-muga bae dilabok tah ku jurig anu ngabetot awak kuing. Cek Mang Uman ku ambek-ambekna meureun jadina nyosobakeun Pak RT. Citoh jeung Ceuwiwin. Ari di luar Sarmada jeung Sarmadi silih reret. Katempo meuni ambek barantanggul gini Kakak manusia teh kumaha geus kieu maksa tak ulah urang teh Kakak geus cuang maksa be asup ki adi sok pandang geus atuh urang teh moal salah-salah teh meureun ari kieu mah nya atuh Kakak urang mah teu salah hayu cuang maksa asup. Tembal Sarmadi bari tuluy ngagebegkeun awakna kitu deui Sarmada sarua maehna oge ngagebegkeun awakna jenggelek duana robah jadi haseup ipis tuluy eta dua haseup teh molos kana liang bilik anu leutik. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.